Geus 70 tahun kawin jeung pamajikan urang mah kakara apal mah. Naon kitu le? Yen pamajikan teh anak metoha. Tah ngomong, si dikepet ku aing si goblok. Si anjing, si anu curhat, si anu amek goblok. Nyingkah anjing. Nyingkah goblok teu deketan jeung aing. Bercanda. Nyingkah, bercanda. Oh, bercanda anjing. Mak, Naon? urang teh can mayar listrik ini beli 100.000. Teu boga aing mah. Ganjang tuh, Mak. Aing teu boga nu dibukeun atuh. Awewe pinter tukang nyumputkeun. Tukang nyumputkeun naon maneh? Awewe mah ulah wae nyumputkeun duit, nyumputkeun kacang we sempil-sempil sateh. Mak goblok geus mah heula na aya. Bukakeun atuh, Mak. Banyak aing kudu dikieukeun. Ya, bagong. Goblok. Dari aing. Nih, kenal sorangan wae mana teh? Kemis Nih di sorangan tuh. Luhur ngeunaheun mah nih, pemandangan mah. Da urang mah resep dihandap atuh tarima beres. Karena beres naon emang. Ya wae anjing coba. Aduh, si bule euy. Nih. Konon eta panon di tutupan kitu mana teh? Peurih teh mata teh. Bari kunaon ditonyong ku salaki? Lain. Di kumaha tuh di tutan? Lain. Anggeus kunaon atuh? Peurih ningali beungeut sia. Aduh, sarua aing teureun ngali beungeut menten. Ampun Gusti bagus. Serinya. Mang Bule si mana? Ini eta geus di leuweung ngarariung loba jelema nih. Aya naon kitu? Aya awewe nu di podaran sani. Aduh, awewe lalaki. Awewe karunya nih tinggal cangjutna hungkul sani Alah, deuh teuing. Motifna kumaha eta? Motifna teh teuing rena-rena teh kembang-kembang nih. Goblok lain seuri, aing mah serius ye. Serius urang ge. Maksud aing teh motif anu di podaranana lain motif cangcutna. Ya teh nya, teh aing mah teh nya motif cangcutna we. Seranganan sakit kemana ya? Tuh, ini coba tanyakan. Nih, asal laki mana? Ke mana? Eueuh, mantog Mantap gunaon? diusir ku urang. Sebal tuh da. Sebal kunaon? Heeh, nitah niu kopi ya ka urang na teh nya. Nitah na teh pika nyerieun hate. Emang kumaha nih tanam nepi ka diusir gitu? Iya ya nya cenah. Sari sayang bikinin AA kopi, barijeng eta teh hudang molor geura. Eta lama didinya we nepi ka sabelon. Bener. Mas kumaha nyebutkan Sari sayang pan aing mah ngaranna ge Erni lain Sari. Oh, bener. Tapi Kesempatan men. bisa meureun. Bisa naon goblok nyaring kah sarwana jaluk mah da garoblog. Wah, mana? Coba sakala diasaan jalur kabeh nya. Kau gampang kan gitu. Bisa juga. Anjing. Kunaon maneh meni haeok kitu jigan udah Nih. budak anjing wae. Itu salaki mana di ditu kekieuan tah. Kunaon? Teuing da sungut teh enggak mudah sabis karacunan ganjang tulungan. Ah, bae. Nah, ada sih eta mah geus biasa. Geus biasa kumaha mana? Kan boga penyakit ayan. Oh, gitu. Kembali mantep tuh. Tulungan tuh karunya. Ketulungan mah man. Goblok. Iya udah. Enggak usah. Men, Hah? Kau mana nanya nya? Sok. Ule, Oi, orang mati baheula nepi ka penasaran euy. penasaran naon? Fungsina kacang eta di awewe yang naon gitu. Eta teh men Pemanis. lain aksesoris. Aksesoris. Aksesoris anjing. Jadi pemantes, pemanis. Jadi fungsina Eueuh. Deleheun eta mah kacang. Tanyakeun deh ka awewe teh. jadi teguna Teguna teh upaya. mantep. Oh, pemantes. Lamun awewe eta anu jadi jiga naon nya sok? Jiga lamai. Lain. Bisa. Jadi ciga terowongan we. Goblok anjing. Bayangkeun ku didinya. Lamun nyanyut tuh nogan eta kumaha nya pantes mah nya. Lamun naon? Nyanyut nogan gitu nu agapuyan pantes mah. Pantas. Nya teu pantes mah. Dan kamu pipiluan no Combro. orang daragoan. Enggak nu asup mah anggar we. Berarti sarua tuh jeung kacang awewe. Aha. Oh, fungsina berarti Aya. yang naon? Lamun awe kacangan pasir teh kieu we. Goblok anjing. Sarap goblok.